hirup corangan eueuh keur pakumaha. Bari jang sangsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Nepikeun ka pamungkas ka urang Arab nepi ka hese ngalengkah saminggu mah. Matak ayeuna teh rek boga di salaki keung sieun ah. Kumaha sieun teh pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da keur jeung tuan torik pamri Gusti Agung. Jika mah di dunya moal aya dua. Sugan matak diaranan torik bin bitis. Ini sorangan kia beres Gusti Nu Maha Agung. Kudu ka mana aing hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aya 6 kilo. Kabila-bila Nepi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah bongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moalnya juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun ieu lah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing kungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodog batur hayang dipikarunya, aing tadi golodog batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, tadi torojol teh boga imah kalakah. Nyai, entong ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut mending laremot aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti Nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Seperti Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga tuh. Keke sate ieu teh. Abdi. Asal wow, ieu teh jang nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Asa ieu, asa wow ieu teh. Somo. Keke. Upama meunang teja sulaksana teh can ngabecik sulaksana anyar pinangis saha anjeun ngaran? Upami dipercenten mah anu kahiji sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa sulaksana. Somo. Di mana lingih teh jang teja teh? Abdi mah taralingi tos lami ambeien. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal tadinya pi omongeunana geus moal salah. Tah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Keke. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atana pi urang wae silih tanya. Tah, itu jika nama hade lamun kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Set kebul. Keke. Dupi maksadna. Tah ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Teras? Terase bubujangan. Itu ada begini ya, ada 2 alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah aya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nanti kayak ieu mah mage Ayaan raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge moal wantun ka dieu. Kesangam nawiskeun. Tah ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Airona mah
acana pria. Oh sumuhun tah jantan atus jelas gitu mah jantan nyai teh Rana Sumuhun Rana. anu pada malah dagang paria tadi mah Sanes sedang mencari seorang pria pria anak kan pria. ai anak malah ya Oh mun eta mah sanes anak nu ti jondol ieu maksudnya anak salira. sumuhun tah manawi gitu neng Muhun dah mending nyebut neng sumuhun neng teh anak muning eneng anak kuning mah eneng, anak kuda belok, Sumuhun. anak wakabul bayu. Rupa teh. tah hari maksudnya gitu ya teh sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir Watir ka saha? sumuhun ka kabul teh kabul Le, tong gampang watir kan itu na ari ka eta teh watir aang. ieu mah watir Aduh. kabul saya watir kabulusan tah Oh, kabul teh kabulusan. sumuhun manawi sareng manawa Dah, tuh biasaannya karena bahasa Sunda. non tukang seperti awi Sunda di Narogi. babawa tah Manawi sareng manawa? tukang awi di babawa tah Kayak dibawa ka mana tukang awi watir temennya. apa kabul nu tadi teh Tukang awi na teh. Sumuhun. Terus ngadongeng sareng wakabul tukang awi. tah ai maksudnya teh manawi gitu Asa minang manawi. Manawi katampi da kabul panjang nama kabul Manawi Oh, kabul manawi bin. muhun Bin susuganan. muhun tah sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup dah Boro-boro mana yang batur kuring ge butuh keur batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge anu ese teh batur hirup tah nya anjeunna teh Minang Saraya Mohon. ari saur abdi entong boro Minang Saraya sanos Minang nu sanes ge Abi mah pami Minang Kabau mah kersa. eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas tah Sekali-kali minang nu emas. pangmilariankeun ai saur abdi mangga wae Mohon. nya ngadangu di dieu Mohon. saurna cenah punten ye nya acah teh nya acah saja deukeut teh Ah eta mah bade acah bade ici bade acuh ge abi mah teu asa boleh ucah aceh lah abi mah. mohon acah meong tah saurna teh nuju lalagasan Nya abi teh sok. ieu montong mewek mesti dicekek ya Peryogi kauning abdi panglayar galak adi mah jalmina gampil pusing Sanyana abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. ngan Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. sumun janten ijid abdi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang Pak Ieu mah ieu nya pergaulanana luas ge seueur kenalan. jarak Ijid dua kenal. bumi teh Pak Ijid teh Pak Ijid teh. mohon Ini seueur tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan Heeh. tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh kumahanya ada ari istri mah ngade kudung jeung dipiceun ari ai kudu istri nu balaka mah meuni asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sang dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan seseueurna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Ke. Abdi bade naros ka salira. Mohon. Eta kinten-kintenna wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entok ge upami teu ditahan Cigana tong kabrug. tah kitu tah ye upami eta bade ditepangkeun kitu ali mah nya komisi we lah Keheula kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta pengen ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade Minang. Bade Minang, Sumun, sareng saya. upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge euceut teh geus beye buyata komo di Pinang. Ka bida-bina teuing itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya ya abdi mah mana we nu sempet ya. Tuh milihkeun. Janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamegat teh nu kumaha? Jadi kumahanya dah hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heuli riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureunna urang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cingan? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten
Pak Kabul manggawe nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kira raracu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah dugi ka bade ngalaman dugi ka pabaliut kieu nya. Eta kesek dileut tah. Aya teh cai tah. Mohon mangga cekat duh. Jiganya. Mohon duh tah cai tuh duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Yen anu serius teh Sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku Kidulur, Cep Kabul, Wa Kabul. Wa aya wa yang cep teh Aya wa yang cep anya jangan bebas. Upami Urang Malang mong teh. upami nuju seueur artos cep. Mohon. Upami nuju Tunggara wa. Mun ngan seueur nama wa. Duka hanya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodoheun. Kasaha we ngajodoh nama sor anjeunna pokona sasi-sasi ieu kadang ngajodoh. Kasaha teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng Di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha? nolak. Ke cacak me teu daekeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sahana pun eme. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uninga me nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan abdi ge ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu me deui. Itu Ari abdi mah kumaha? Nya panginten abdi kayan abdi dianggap sahana tun me nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. da kadang ridho eta beda ridho mah dipepeg ku abdi mah. Bade kumaha teu ridho atuh. Ieu teh ke saha jenengan teh nu resah saha teh? Ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi. Abdi teh teu gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ieu mah halus mah kieu mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Manggi da sadis jalmina. Abdi mah mangga wae naon oge. Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teu lain manang eta abdi. Kadang eta rek mameuliikeun samping rek mameuliikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek ka abdi rek mameuliikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek mameuliikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadang eta aya kanya rek mameuliikeun kulkas sok. Ka abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadang eta rek mameuliikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh lain ceuleumut wae. Oh. Janten aya nama abdi tos jelas. Terus jelas kumaha? Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak udah. Da itu ge teu manang, Kajeun tingseng jadi we. Teu manang naon itu mah teu gaduh panangan jamina. Anyana mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tiseun teuing. Eta mah rek bager rek henteu anyana mah kajeun we lah. Asa hoream abdi mah jadi awewe di tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti Agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sidana patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar. Ya kumaha bade ngalamar duka diriung ku tatangga ke sale-serian. Nah kumahanya da eceun mah kumahanya ka Om Hang jeung masyarakat teh carong ka eceun teh sanyana mah narariung biasa we da. Dugi karonghok dina janela dina panto nu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintena, urang tepangkeun heula. Sareng ieu Wa Kabul teh. Tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi mah sok rada keueung ari sieun sok begitu tepang da sanes jurig make keueung. Da boro-boro ahi atuh abdi ge keueung saleureut mah. Tah akang keueung. Ieu mah ka desa teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da hate mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku Wa Kabulna kitu. Da cita-cita teh engka hayang ketong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di air keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Tah uningan ti mana ka abdi anjeunna?
ti abdi. Ari anjeunna mah da teu pilih kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Mohon. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksud teh masih didamel di pasar penak. Nya ti dinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka mah edan. Anu ngalamaran teh edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabombrongnya kitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Ngaji ucing. Buah-buah ngaji ucing beurnya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Tah saha nu gogorowokan? Itu ngalamar di keting Cileweung kieu kumaha itu? Biasa di Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatang ronghok kieu ieu mah Dapat buat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh dijugjug angan diteng teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh beut ka kitu meni aang. Rasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna meuni teh aya nineung seutik-eutik acan ieu. Aya rek ngalamar dikeun kariged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hengra balik. Dan ingat ka ulah kabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinane. Ya kumaha nya. Naon ke kumaha geletuk. Kumaha geuning peribahasa teh kumaha Mun geletuk. kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta mah kumaha engke kumaha behna. bade digeletukeun mangga batu mah Itu jalmena beunghar sara. ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Mohon. Mahar ya kan teh. Mohon kuah. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Saya bingung. Da eta we upami ameng ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya ini. Jadi Sanes abi masuk iis abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya perikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. mohon. Uning ngabonteng sok bonteng aya sok belut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah da. Aya nu cilaka teh upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada da walu mah ngadon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu sok cari atuh kayak Sok. Ini dilewat atuh samakna. Mangga sok. Syukur atuh beurna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing rek kieu teh diperdi ku kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? Eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon? Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning wakabul teh nyarita. Cing pangecekeun awewe. Lain naon tadi teh jadi ka babawa ieu. Pangecekeun. Nya, Tah keur pijodoheun pan kitu. nya kitu terus Terus we eta mah. Mangi aya daekeun. ari ngomongna mah
ragu-ragu ngan jigana berat karena daekeun nya syukur eta ge geus nyarita eta ge nya kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neungeulan jelema nya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur pekahna nanyana we teh naon ke aing nanya teh pangker kawin dek dikawin lain apaan cek itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu pi duit jelema teh henteu terus teu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa tentang maka jeung mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosen jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga kumaha ieu teh keun nanyaan teh nu mana teh ieu teh apaan saya teh enak teh ka dieu teh rek nanyakeun soal itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kerteg ke jadi pabaliut yeuh geus dimimiti anak teh pugu apaan saya teh dititah pangneangankeun pijodoh kusaha teh uang kabul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing dibalik dibalik ana mah ke dibalik ucing kelaparan mah karungnya dihakam karung di jero ucing bisa baru kana daging ucing reu bodoh tegala hukum teh nya karungna saeutik karung garing sabaru kere tah jadi kitu tah ayeuna mah kari nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu tah ari cek saya mah geus satuju lah rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payu deui kanu sajen mah bingung nyaritakeun diri sorangan gitu. Mai mah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasih. Saha? Mak, geuning anak emak. Naon geuning? teu aku lali deui. Teu aku lali deui kana sora abdi. Ente bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejeng nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabunga-bunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peulih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa. Hirup mah teh beda jeung batur. Bedana? Bedana batur mah geureus mama meuni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan
mate benang disebutkan bakal menang beja anu bahagia po ieu. Anu bener nih. Sabab mate benang disebutkan bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Heeh. Menyan jang naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kebahagiaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi raranaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mate burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya burung. Inung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi inung teu pudung da geus takdir tinu agung. Ya puguh beuteung melendung. Ada puguh melendung. Cecekan teh melendung sakieu komo melendung mamanya jiga balon gas beureunan. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain ku saha meureunna teu make ku atuh. Nya saha? Gata semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Nya bapa ka atuh. Ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. nya eta mah kan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa juga kawin kitu wae da masih kene bapa jumeneng kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh tuh bapak maneh tuh keur ngagecuk wae. Pira ku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Nyakeun wae da maneh pantas atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding deui maneh. Bener. Ayo. Gimana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dewek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamana teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh Ibing kita nu ngomong kitu mah. Ibing anu juga badak nyum. Ai kabukina teh tanuk domba. Eta teh? Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul-kabul kitu cenah. Wa kabul ari abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mana. mah deka Kabul, deka Ibing, doa wae, deka sabab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onang-onaman bakal ngarakeutkeun duduluran tapi ieu dina pondokna. Kumaha ya Ai soal kira-kira? pondok mah keun bae jodoh pati bagja silaka lain aturan urang. Heeh. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatna bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heueuh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem tada aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaul, dek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Sing sok bisa teu? Oh nya bisa. Ci kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Sing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa we nya. Sing sok. Aduh bingung. Terus aku balik deui ya. Oke lah. Teu dincak teh kana tatapakan ieu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran liar. Mabuk hidung. Mabok lagi. Meureuna. Ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Oh, paingan mabok. Tak itu apa mending si Mas napa kaulan itu neundeun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak nya. Tak kitu ayeuna mah ai tuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Eta lain anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu diharudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh, eta teh profesor. Tuh geuning. Siap ling ya.
Wa kabul nuhun ulujang sumping oke jang ibing nuhun ah. Mangga atuh calik. Nasi mah nu mangakeun. Alami heulaan jadinya. Pak jeung abdi ge kieu tadi teh Pak mata lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur maneh teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh jadi Lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum. Atuh namahan lieur meureunna. Beduanana jadi eta teh sareuneuk saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing. Baik. Ridho. Kumaha ieu teh maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh? Sok teh Kang Ibing wakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok jang. Sok engal. Abdi hayang garang nguping. Atuh lendehem wae atuh, pokok atuh. Janten Biasa. ieu teh. Langkung ti payun, Nuhun. kirang ti tukang. Ampun aing boga. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami teh. Kami ijem. Mama, Mami tante. Mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Dari tadi deh kieu we, cemerang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tok tadi teh. supaya anu tadi teh. Tepikeun maksudna. Tah, janten maksudna mah daya sanes bade mileuleungkeun Kak, kasawae. Kumaha ieu teh bingung gerak pek. Janten kieu simkuring. Ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sekedap deui. Cing nama Pak. Tarik ke sini aku si Ma we ditalekna. Cing ditanya we ku ijem ayeuna mah. Ma tarik kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur, Sok rada geumpeur. nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka jang balingbing kitu nya. aduh. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. Abi teh ibu kejem. Oh, ibu bangis. Kayak nyebutkeun ibu kajam. Ai ibing teh ngiga. Igana. Nyana jadi igana teh iga jaipongan. Jaipong pletuk. Tah kitu. Tah eta mah tanya nu bener. Sok talek ku Ma. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan kitu. Dongkapna ka payunan mate naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang pak prek bakca belaka hareupeun emak ulah didingding keur sindang siroha. Teh dina waktu ieu naon nari sabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun. Tepat lu mampang. Nah itu jadi kieu itu kumaha Atuh Bapak teh sing berwibawa atuh Pak ya engke abdina geura moal dibenerkeun kumaha jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. Kuringnya sok balik kasimaan sok bapana we jadinya. Sok atuh ayeuna mah ibing anu nyarita. Nah, kitu sok atuh. Eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsrahkeun naon eta mah. Nya saanu menang juara kitu. Oh, ieu teh do makap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing sok ku Ang Ibing. Mangga janten rupina mah Dibujeng enggak? supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu wae. Mangga sae. Tah kitu anu langsung eta pisan. Supaya lewe eces lah kae lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk Cumarita di sini. Ya. Di dalam ini kesempatan Bapak saku kokolot dari kampung sini mengharapkan semogalah pemuda daerah sini
ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Ijam ti sastrawan ya kade. Iya teh. ngalamar na jadi kana poli gitu nanyaan Kang Ibing ini bagaimana sih? Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana? Ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten orang canak kue ringkesna. Ringkes? Sim kuring teh bade ngalamar. Ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. tah eta Disangakeun hatur nuhun eta nu dituruti. Upami henteu mangga urang riributan dinten ieu. Sim kuring toh pati jiwa rabut. Jawa aduh, kita ngalamar. Piraku yang ngalamar jadi karena sampah. Alah, bararingung ceuing aing. Kumaha tuh Ijam ayeuna mah maneh we atuh. Ngan sim kuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada sim kuring. Sing mah masuk mah hareup gama jelaskeun mah. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud Bade teh? ngagarong atawa napi bade sok ku Ijam. Bade nyopet. Ibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah Tah malah Cincin. ari kamu nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. mohon Oh, jadi moal tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tambang mah tos ngabatun. Yang kan naon sih? Seumun ieu tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. tah eta Oh nya. kita cirina naon tah kami Upami parantos dicangcang ulah dibikeun ka batur kedah ka saha atuh masikeunna. Nya ieu ka pun kabul teh. Oh. Malah upami saur bahasa barat mah gaya hoyong tuker cincin. tah eta Oh nya. iya. Ongkos urang kota teh ya Oh, pokona. apa anu teh ditu tah pamere cincin ti urang mere tulung kerer. Sarua ya lamun teh ditu cincin ti urang ge cincin dituker cincin teh aya ngaranna. Tuh kitu cenah. Jadi dituker hili. Oh. Mun itu ngarti ikos mutar ka kota wae. Pelni, Nah, pelni tuh. Cooper. Ini Boga bapak teh. Ini tuh cincin ti urang bangkong. Oh, itu saya geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtungna aduh ieu mah aya sok bahan. nah beukila mah beuki riweuh sok lah Aya bahan diopna mah ieu mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. ya apa tuh Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabul saya yang tukar cincin. ya jadi Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukarkan. Jadi sararea cenah. Masyarakat urang. Jadi masyarakat orang sarana teh kudu tuker cincin Dengan masyarakat daerah saya. Daerahna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo mah sapertos basar ya. besar ali we Tukar menukar cincin we ya gitu lah sip janten eta cincina di jika tulaan heula ka nyanyai eta suang nah dasar kana suang atuh. apa nek ditukerkeun jeung cincin. Hah? Cincinna rada ge meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin teh mana mah suang. Soalnya teh eta aing tetangga ngarentogana itu urang mana teh atuh Nya eta tetangga jeung beak jeung naon. Kita Eta beas mah tanya kayak gampang nukurkeun beas mah aya baju urut ieu. Eta teh tukang sayur. rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban teh aneh. Heeh gitu. Sagar rupa pasuaran yang orang udah ulah direncana hirup. Ulah direncana urang manfaatin lah tuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mangga atuh kitu we teh mah. Nah kitu we atuh sae wilujeng atuh. urang tunangan we malah nya Nuhun sae dupi cincina iraha. nya Ah, iraha we teh mah sagadukna.